Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara anu kusim kuring di hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan tahun Islam 1442 Hijriah, sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-75. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya pengorbanan para panitia berikut masyarakat. Nu korban ku hartana, nu korban ku tanagana, nu korban ku pikiranana, bahkan cenah aya nu teu mikir-mikir. Kabeh mikirkeun alhamdulillah. Teu nyumbang duit ke tanaga, teu nyumbang tanaga dina waktuna bisa hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengorbanan urang baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Wabil khusus Qari internasional Kiai Haji Salman Amrullah anu geus 3 peuting teu balik-balik, mapayan jampang maena 3 peuting kuring 4 peuting moal eleh ku Salman. Peuting tadi beda desa beda lemur di Sagaranten, kuring di Ceru Gembar, manehna di lemur sawah Sagaranten, ngendong di Sagaranten, kuring ngendong di Sagaranten, teh eleh aya. Alhamdulillah geus ateul ya awak ya. 4 poe teu balik-balik. Pamajikan ngawe terus nyeun status ateul. Ku aing dijawab, ateul neng, ateul, garo ku sia. Kira kau aing ti jampang jauh-jauh ngagaro saha. Salman ge geus riweuh ieu teh. 3 poe bah teu balik-balik, aing 4 poe. Aing narik balik moal. Salman ka mana? Aing ngendong we di Jampang, isukan ka Serang. Bah ka mana? Aing moal balik. Sebab isukan di Nagrak Cibadak. Ngerek ngendong di mana? Di Cibadak bae di Parungkudang kadeuketan ka Nagrak. Kanaon randa? Yang anu kenceng bae. Tapi kuring geus janji ka pamajikan moal bebeja. Sieun. Ayeuna dicakar. Sia. Sia ge can laku. Nyebutkeun lain ajengan cak teu nyandung mah sia nu ngomongna teu laku-laku acan. Jabat tareh kiamat ayeuna sia. Insyaallah balik teh dia laku. Kacau. Ngaji heula santri nu bener sia. Ulah wa kamikiran bikang ulah. Ngaji sing bener. Naon sababna ente jadi santri dipandang sebelah mata, dihina, diledek urang cacing di pesantren jadi santri.
lamun anjeun istiqomah he santri dengekeun dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ayeuna urang di pasantren dihina, diledek, dipandang sebelah mata, lamun urang istiqomah cicing di pasantren, maaf, dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Naon sababna? Tinggal jelema bararodo engke, tinggal jelema bararodo saksian. Mulai hanyakal tina kabodohan ibadah. Hayang salat teh nyo ilmuna, hayang ngaji Quran teh nyo ilmuna, hayang wudu teh nyo ilmuna. Mulai sadar hayang belajar ibadah, datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek minta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh. Pasti ka santri ayeuna mungke bakal jadi ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Dan syarat istiqomah di pasantren ulah dibarengan ku kedul, ulah dibarengan ku maksiat. Lamun hayang ngapak ilmu, ieu mah sia mah udah canan naon geus al kalamu hobar mubtada sih. Gaji cantimu geus menang randa. Aya santri kitu aya. Cekek deket kokol. Subhanallah, mada sing goreng regreg lamun ka Banten ka Jampang nu hadir mayoritas pasti loba santri. Tenang hati. Lamun aparat eureun loba gantina, Kang Ramdan eureun loba calon-calonna, Polsek Polres geus nyalonkeun persiapan, Lurah eureun loba gantina, Bupati eureun geus ngabring ka areana. Foto-fotona geus sing jereblag di leuweung. Aing nepi ka mikir di leuweung aing milih sia kitu. Monyet memilih nomorna. Bener salila aing perjalanan can pernah neuleuh sugan aya foto inilah calon imam eueuh. Bener teh? Kok mau calon artis mah jutaan ngabring, tapi calon ulama, calon kiai susah neanganana. Naon sababna? Percetakan calon ulama nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Atuh da teh hirup moal kadarieu sia santri cicing bae. Makanya ibu bapak untung bagja boga anak masih kena betah di pasantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Doakeun Ki Salman Amrullah sing dipanjangkeun umurna. Mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun terus sabab dibutuhkeun ku umat. Oge di Jampang, di dieu Cidahu atau di kampungan itu. Di Maja mudah-mudahan sing loba pengganti-pengganti kori internasional. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hayang ibu boga anak seperti suara Ki Salman tadi hayang teh. Pasantren kan teu ngimpi sia mah. Hayang boga budak bisa ngaji di pasantren kan teu dididik teu ku kolotna, hayang bisa ngaji hayang dididik teu ngimpi. Sarua jeung jelema melak lamun. Kenaon ce melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun hasilna nya barangkali. Allah. Pasantrenkeun itu bisa ngadidikna, anterkeun ka ulama ka kiai. Jampang itu kota pesantren bisa yang nyaho. Alhamdulillah loba kori-kori nasional muncul di Jampang. Alhamdulillah kiai-kiai mubalik muncul di Jampang loba. Kudu aya gantina, bener teh? Kudu disiapkeun penerusna ti ayeuna ulah dingkengke. Geus pikir ayeuna sok hayo Yahudi Nasrani di mana-mana yang hancurkan Islam di Indonesia. Lamun urangna lemah wae kira menang. Benar? Benar. Siap santri siap? Kemana? Siapa balik siap? Eta geus kana kawin deui wae. Wagen. Tadi ibu nempo Ki Salman naik, meni karario. Aing naik ieu. Kasinggung aing. Peda Ki Salman memancung, aing pesek. Salman bodas, aing geuneuk. Salman rada janggung, aing pendek. Puas ya, puas. Cekek nini ku aing. Wabillahi khusus para alimul ulama, guru-guru simkuring alhamdulillah. Di panggung sadana ya guru-guru simkuring sadana. Sini paranjangkeun yuswana. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Biro Khusus ya dulur simkuring Kang Ramdan alhamdulillah
7 kali maturan aing. Alhamdulillah hadir terus. Mudah-mudahan kayak para ulama ka surga Kang Ramdan, bisi Kang Ramdan tinggalin bebeja ke malaikat atuh kuring ka surga sok salejan polisi naon sok awal kiai. Nah ge pantangih jeung aing cek aing malaikat eta Ramdan ese dengan polisi gitu ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan sing soleh, amin. Doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipain mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka ulujengan bagi tetep salawasna ka Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalma-jalma nu ngaroku Islam tapi kadang-kadang anti karena perjuangan Islam seperti urang kieu. Naon perjuangan Islam seperti orang kieu muharraman digebiarkan. Inilah perjuangan ningalikeun syiarna agama Allah. Tapi sebagian kecil umat Islam anu masih kena nganggap bahwa kikian teh dolalah eueuh teu dituna. Nabi can pernah ngayakeun gebiar muharram atuh heueuh logika bae. Da aya tahun Islam teh sabada Nabi wafat. Bahkan ngayakeun tahun Islam teh disebut bid'ah. Sabab daya ti nabina, sabab pencetusan perhitungan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nabi tos wafat, Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab naik. Disitulah asal muasal ayana tahun baru Islam mulai diperhitungkan. Bid'ah tapi hasanah ieu mah. Orang penting aya perhitungan tahun Islam tahun urang. Leres teh? Lamun can ngarti karena sejarah cicing. Ya Allah teu dituna. Nah we teng membacotna teh. Membacot. Atau yang nunanya di jalan di Cikampek orang Karawang, Kang Haji kamana muharraman gebiar tablik akbar. Oh tadi itu nak Kang Haji samperkeun ku kuring kades ya. Saya ngomong non tadi, yang muharraman oh tadi itu nak Kang Haji, saya ira hati itu. Kan ngaulang begitu kan. Maksudnya non Kang Haji, saya maksudnya non tadi. Yang muharraman oh tadi itu nak Kang Haji, aing nanya, saya ira hati itu. Panggih jeung saya di ditu, mawa naon saya di ditu, ira hasyareka ditu deui. Mungkin liur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun emung di kitu-kitunya ulah kitu. Tah kitu. Pokona aing teresep kanu kitu. Makana urang dia ulah ieu meuli kitu. Naon teh eueuh ti ditu sia ira hati ditu. Nyapan eueuh ti nabina. Maksudna naon eueuh ti nabina? Bid'ah Kang Haji nabi can pernah ngayakeun kikituan. Terus hukumnya dolalah Kang Haji, sakabeh bid'ah dolalah sesat. Pokoknya nu eueuh ti nabina kabeh sesat. Maaf, bisa dibagi-bagi teh bid'ah. Teu bisa Kang Haji. Berarti keukeuh kabeh. Enak kuring nanya, sia aya di zaman Nabi. Eueuh. Geuning hareupeun aing ieu dolalah. Cekek wae sia. Pusing. Logika lawan logika deui wae sia. Nyekal HP Android, aya HP di zaman Nabi. Eueuh. Dolalah, kaingkeun. Teu dibikeun. Oh ieu mah lain deui Kang Haji, ceuk sia tadi kabeh. Teu bisa dibagi-bagi. Ayeuna sia nu ngabagi, ieu mah lain deui. Berarti bisa dibagi. Ngaji sia nu bener. Terus atuh sejarah di mana mimitina aya gebiar model kieu? Emang dina tahun 488 Hijriah. 100-an tahun Rasulullah wafat. Selama hidup Rasulullah SAW, wafat Rasulullah tahun 633 Masehi, belum ada pernah perayaan tablik akbar, rek muludan rajaban muharraman can pernah. Naik khalifah pertama Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah, can pernah aya perayaan gebiar tablik akbar, muludan rajaban muharraman, can pernah. Abu Bakar Siddiq wafat, naik Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun jadi khalifah, wafat di tahun 23 Hijriah. Tragedi mengenaskan. Pada tahun ke-23 Hijriah, Umar bin Khattab sholat di masjid di Madinah. Datanglah penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab, dibunuh di masjid. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga. 12 tahun panggilan jadi khalifah. Wafat di tahun 35 Hijriah.
can aya gebiar buludan Rajaban Muharraman gebiar seperti kieu can aya kabur wafat Utsman bin Affan. Tragedi lebih mengenaskan, terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman lu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki kedua tangan lalu disembelih dipencit Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan gebiar tablik akbar seperti kieu. Wafat Sayyidina Ali karramallahu wajhah dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah paling sakedeung. Naon sababna? Tensi perbedaan politik semakin meningkat, memanas perbedaan politik, sehingga Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan jadi korban perbedaan politik, dan Sayyidina Hasan diracun lawan politikna wafat. Jadi kekejaman politik tiba leungis terjadi, Sayyidina Hasan jadi korban. Antak toane lamun anu beda kaos beda bendera ribut tuauh jeung tatangga tibang dibere kaos belel siang sombong ka tatangga. Udah belaan sama guys nyongkro di luhur inget-inget ka urang benar pemain hawungkul lah yang naik nu dipake politik nempok kanu laleutik, tapi geus cicing di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik, miliaran triliunan dihakanan kumaranehanan. Beunghar Indonesia teh euy 75 tahun geus merdeka eueuh nu sangsara kuduna kudu geus bala leunghar rakyat, tapi ka mana ieu harta Indonesia dikedukanana? Dikorupsian miliaran triliunan. Mayana anu maling hayam harga 25.000 bobot belur paeh di kebugan. Nu maling miliaran bisa ulin ka Singapura. Bener? Bener. Geus merdeka encan. Fisik mah geus merdeka urang teu perang, tapi ekonomi dijajah urang ieu. Leres? Aya we negara dibikeunan ka si Cina. Ya Allah ya Rabbana. Kunaon cari cing? Oh nungguan, kayak nggak capek. Atau aing rem heula saeutik. Subhanallah. Mudah-mudahan sing berkah urang di amin. Geus ditambah-tambah ku si corona ngeriweukeun. Imbasna ka mana-mana teu pandang bulu saya teh. Kiai ge dihantem bae. Atuhan jadi nganggur kamari 3 bulan. Kamari mah begang aing. Ruah, Ramadan, Syawal kabeh parat ngabaratalkeun. Biasa nu nelpon ka kuring, "Assalamualaikum Kang Haji, Manawi." Tah mulai Manawi berarti daftar. Manawi aya nu kosong, kamari mah lain. "Assalamualaikum Kang Haji." "Waalaikumsalam." Punten. Biasana Manawi jadi punten. Naon Kang? Jadwal leuwih ayeuna gagal. Teu diijinan, geus tong loba omong, coret. Poe kadua, "Assalamualaikum Kang Haji." Aing mikir, Manawi apa punten ya? Angkat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Haji." Punten. Gagal deui. Nya, coret. Yakulsa aing. Ya Allah, ngahuleng aing jeung budak santri di imah. Budak santri di kobong di imah, dititah balik ka lemur-lemurna. Embung. Aing teu boga duit sama cenah. Biasanya kan aya pengajian mah leuheung. Mereka santri mah jangan liwat sia sabulanan ke rumah gitu. Adak panitia ngarti siapkeun teh aya. Lenjang anjang santri alhamdulillah. Di Jampang aya tiluan alhamdulillah maturan sim kuring di ditu alhamdulillah. Geus mulai lancar dakwah tah kamari tampilkeun muharaman. Balik ke Jampang sia kudu jadi balik. Siapa? Alhamdulillah. Aya ngadi teh. Daftar. Doakan ya sigara rasil barudak santri di mana bae. Amin ya Allah ya Rabban. Geus mah ekonomi dijajah, datang wabah bikin ripuh bae umat Islam. BBM nararaek, harga nararaek nya nu geus menang milih urang mah di luhur ucang-ucang di kursi goyang. Make dasi papanjang-panjang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga nararaek. Teu eungapeun da gajihna gede. Tapi urang nu dihandap rakyat eungap. Bener. Adenge harga beas naik, adenge gas LPG naik, selagi naik, ngap. Makanya simkur yakin kayana benteng ya pengajian, insya Allah khusus no halal diri kabeh, khusus ya Jampang, Cidahu, Cimaja, insya Allah sing diselamatkan dijauhkan tina wabah, amin.
anak keluarga dulur urang sing diselamatkan tina wabah ieu insyaallah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Jadi simpelna sabada bahkan kadina sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 241 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 242 Hijriah. Can pernah aya gebyar tabligh akbar seperti kieu. Iraha mulai aya tabligh akbar, gebyar muludan rajaban. Pada tahun 488 Hijriah sabada perang salib kahiji Islam eleh di Palestina. Palestina Aqsa direbut ku tentara Inggris anu saralamet Islam kalalabur ngungsi ke luar negeri, anu ka Yaman, anu ka Mesir, anu ka Baghdad, anu ka Irak, anu ka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria. Naon sababna? Sieun dibantai sabab Palestina dikuasai ku Kristen Inggris. 1 tahun 2 tahun umat Islam lemah, daya kebangkitan, muncullah ulama besar, ahli sejarah, ahli pejuang, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli sufi. Siapa namanya? Al-Imam Sirri As-Siddi, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Sirri muncul di dinya hayang ngabangkitkeun umat Islam. Naon tujuanna ngayakeun tabligh akbar? Supaya umat Islam bangkit jihadna pikeun ngarebut Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Eta pertama tujuanna. Diayakeunlah muludan atas dukungan hiji raja di Irbil, Irak. Eta raja ngaranna Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikeun, raja bari beunghar sakali gebragan tabligh akbar. Eta raja mencit ontana 500 onta. Pencit ayam 10.000 ayam dipencit, 5.000 kambing dipencit, sabab haji ribuan. Orang rek muludan rek rajaban rek muharaman boro-boro mencit onta da eueuh ontana boga hayam hiji ge digebahkeun sieun ka panggih panitia. Panitiana careuh meureunna. Kadang-kadang sok nitah ka anakna, cicing dihareup lamun nanyakeun emak bejakeun can balik. Geus mah pokoret ngabohong. Budaknya jadi satpam hareupeun pantun. Datang panitia muharaman pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana aya? Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Cak emak ge can balik. Panitia reuwah ceuk emak. Iraha jang? Bieu. Berarti emak ya aya di jero. Geus mah ngabohong kanyahoan. Atuh teu boga bae pampura panitia saleke eueuh can balik digawe eueuh keur teh nyekel duit hayang manyumbang hayang ieu ge ngan keur teh nyekel duitna engke geus salake eueuh datang aya rezekina dianterkeun ka panitia eueuh ge hayang miluan santunan ka yatim hayang muharaman tapi kopi-kopi we mah aya ngararopi heula nya pan geunah ka panitia bener teh ieu mah sakalina mere beri popolotot catet tah nyumbang umumkan Jumaah tah 5.000 walak sombong cekekeun bu insyaallah ya pengorbanan orang desi jadi amal soleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi anyar ayana ya gebyar teh nya anyar disebut bid'ah ngan hasanah. Sabab tujuan tina muludan rajaban muharraman hijriahan ieu terlepas ti hiji sosok manusia paling mulia pilihan Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Ieu mah muharraman tadnya moal aya tahun baru Islam lamun teh aya hijrah Nabi berarti terlepas ti hiji jalmi anu hijrah. Siapa? Nabi Muhammad. Teu bisa dijauhkeun lamun teu hijrah Nabi ti Mekah ka Madinah Islam syariat moal nyampe ka dieu mulibak di Mekah bae. Makana salah kaprah ieu jawaban pikeun jalma nu anti Islam. Cenah Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku kafir Quraisy, gara-gara sieun ku Abu Jahal, ku Abu Lahab. Maaf dijawab ayeuna. Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah strategi Allah untuk menyebarkan Islam, bukan takut dengan kafir Quraisy Mekah. Sebab Nabi bukan tipe orang penakut. Betul? Ketika menghadapi musuh Allah, Nabi selalu tegas dan selalu di depan menjadi panglimanya. Puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Inilah yang kita peringati hijrahnya jenderal sejati, panglima perang sejati.
Gak sedikit dahinya bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Naon sababna? Lamun perang Rasul dihareup bae. Iya panglima perang. Subha, makanya hikmah hijrah Islam nyampe ke seluruh dunia diawali dengan pembangunan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah menjadi kota yang hebat, baik perekonomian, perdagangan, politik, toleransi. Di Madinah dimimiti anak Rasulullah. Akhirnya nyebarlah Islam kemana-mana. Banyaklah Yahudi Nasrani anu terpikat hatena hayang babarengan jeung Nabi Muhammad. Akhirnya pada datang ke rumah Rasulullah di Madinah, mengikrarkan diri masuk Islam dan membaca syahadat. Alhamdulillah. Strategi itu diatur ku Allah. Lain sieun ku Abu Jahal, bukan tipe orang penakut. Asyidda'u 'alal kuffar. Iya ciri Rasulullah. Ketika menghadapi musuh Allah, Rasul selalu tegas. Ruhama ubainahum, jeung saling pikanyaan, jeung sasama. Sok sanajan beda agama ke di Madinah, di pangkiran bumi Rasul aya orang Yahudi, di gigireun bumi Rasul di Madinah aya orang Nasrani. Mereka merasa nyaman sabab Rasul ngajaga. Sampai Rasul bicara depan para sahabat, "Hei sahabat-sahabat kaula, tatangga kaula di tukangan kaula aya Yahudi, belah gigireun kaula aya imahna orang Nasrani. Hati-hati kumaha Gusti, lamun anjeun ngaganggu berarti anjeun geus urusan jeung kaula." Eta Yahudi Nasrani nungtut datang ka bumi Kangjeng Nabi. "Ya Rasulullah," nu biasana tara nyebut ya Rasulullah, eta nyebut ya Rasulullah. Rasul kaget, aya naon orang Yahudi? "Ya Rasulullah, bimbing kaula maca syahadat." Aya naon kitu? Kaula di dunia ngarasa adem, nyaman, damai, deket hirup jeung anjeun. Kahayang kaula lain di dunia wungkul, di akhirat kaula mung jauh jeung anjeun. Maka kaula kudu iman. Syahadat enak keneh kaula hayang dibimbing. Subhan, ningali akhlak Rasulullah. Hebat Rasulullah. Banyak yang masuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Gitu. Capek. Kalau telah kengeng. Kesubuhan kalau telah sekarang. Bismillah. Kurang amis. Ya, susu, ulah kan. Ulah susu, taranya susu bayaki. Yang ngajan hari. Khusus susu lagi. SGM. Susu gantung manis. Nggak santri nggak tulis saya lumayan atau. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Inilah disebut bid'ah, betul, tapi hasanah bagus. Sabab urang ngayakeun muharraman, mengenang kembali sosok manusia satu-satunya yang paling berjasa untuk umat Islam di seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad. Daya contoh para pemuda diri jadi panitia, mudah-mudahan sing saroleh para panitia ya syiar Islam ya, subhanallah sing jadi saksi di poe kiamat. Mudah-mudahan sing istiqomah tahun kedepannya lebih sukses lagi, amin. Bahkan santunan yatim semakin bertambah, kualitas biaya anu dipasikeun ka yatim mudah-mudahan sing leuwih gampang ke tahun hareup, amin. Ya Allah ya Rabban. Urang teh ulah ngagedekeun tahun batur wae atuh sia teh. Desember ka Januari tani nini mari tarompet. Yang teh melak ti corona. Masehi nu diramekeun geureung deui Desember ka Januari. Geus iya tahun Islam ya ulah ngaraku Islam teh nyaho tahun sorangan, aneh umat Islam entong karena tahun karena tanggalna karena bulan Islam sorangan teh arapaleun ulah anakna indung bapana kitu nyahoan sok aya bulan Islam nu ka hiji ceuk Muharram heuh aya nu Muharram ka hiji kadua Safar tilu Rabiul Awal mulut ya jelema nu ngaruksa kalender Hijriah ya. Ngaran hijriyahna Rabiul beres Rabiul Awal beres Rabiul Tsani tuh Rajab segala rupa Jumadil beres Jumadil Awal beres Jumadil Tsani karak Rajab beres Rajab awas nyebut rawah Sya'ban rawah mah kalender Jawa, kalender Islam Hijriyah. Nah Sya'ban sok rawah bawa ke Mekah.
orang Arab ngahuleng ada yang ruah mah ruah ruah riwe sa jangan pernah Nabi ngajarkan doa Allahumma barik lana fi rajab wa rawaha eueuh mumun tati nunung eueuh acin dengekeun 4 dengekeun ijah yayah ebah dengekeun sa beres Syaban beres Ramadan beres Syawal Dzulqa'dah hafid kalender Jawa kalender Islam Dzulqa'dah sok hafid bawa dia ke Mekah orang Arab ngahuleung ada yang hafid mah wah hafid dijawab orang Cimaja hafid ispaha kecepit Dzulqa itu bulan ke-11 bulan ke-12 Dzulhijjah jika tuh balik Muharraman teh wow-wowkeun bulan Islam ke anak urang cenah bangga anak urang jadi umat Islam bahwa kita umat Islam punya bulan sendiri punya tahun sendiri betul mana bulan Islam mah di samping ngaran aya barangna naon barangna bulan sabab dihitung awal bulan Islam mah tina terbitna mulai bulan cahaya bulan makana aya hilal aya ru'yat heula nentukeun makanya nuturkan karena perjalanan bulan hari Hijriah mah nyebut 14 Syawal pasti barangna aya bulan purnama di pertengahan nyebut 14 Ramadan bulan purnama moal patuker nyebut 14 Dzulhijjah bulan purnama 14 Muharram bulan purnama 14 Rabiul Awal bulan purnama aya barangna 14 Januari poek sabab hari Masehi mah dihitungna lain perjalanan bulan lain Masehi mah Januari nepi ka Desember dihitungna tina perjalanan matahari makana pergantian tanggalna tengah peuting ari urang mah Islam sore pergantianana makana tengah peuting Masehi mah ulah nyebut bulan karena Januari mah eta mah perjalanan matahari Januari matahari Februari disebut bulan mana barangna eueuh bulanna benar tapi Hijriah ada barangnya bulan sebab dihitung tina perjalanan bulan Masehi mah matahari jeung nama-nama Masehina lain tina matahari nama-nama diambil ti dewa-dewa Romawi nu disembah ke orang Kristen Romawi kuno Januari nama dewa Janus Februari itu hari suci Romawi kuno hari suci Februari Maret dewa perang Mars April dewi kecantikan Afrodit Mei dewa musim semi Mei Magista Juni dewa perkawinan Juno Juli Agustus ngaran Raja Romawi kuno terkenal Julian jeung Augas Septa Okta Novem Desem itu nama-nama dewa kehidupan Romawi ulah dibangga-bangga ku urang tak Islam nu ieu nu dibanggakeun ku urang ai bener mengaku Islam di rame-rame tahun baru na Desember Januari Masya Allah hiburan teureun-eureun komo Jakarta bebeakan Muharraman mah camplang bae bener padahal mayoritas Islam teh bener tapi giliran Masehi panggungnya gede di Monas isuk nepi ka peuting nepi ka subuh eta musik cing 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 ini uskarariu raredan maghrib cing 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 mungkin edan ngilu pinuh eta di Monas Istiqlal deket ka Monas Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal adan dengar ti eta nu musik cing cing tengah hargaan ka umat Islam maghrib nepi ka isya di Nur Taqwa Ancol aya masjid aya nu keur tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim eta panggung hiburan tahun baru Ancol tilu poe aing latihan eta bisi teukeuna kana ketukan ya Allah teu dihargaan umat Islam keur tadarus keur ibadah menjelang jam 12 tengah peuting pergantian tahun mulai ngararitung mundur 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 waning kabeh wah bikin edan eta Monas cing 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 kakinya di atas sing jerungkol jelema bikin edan wah eta jelema
beres maksiat semalam suntuk nu jinah nu mabok nu edan araraya Allah mere teguran ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok. Oh, ini kiriman dari Bogor. Nah, lu disalahkan Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajar jawab, sorry aing teu ngirim cai. Makanya tinggal napakuran ketika datang teguran geuning kabeh kabage sok datang banjir nu teu milu maksiat bahkan nu ibadah di masjid kabagean akibatna datang musibah mah tak salah perah jelema dielingan ku kiai ku para ustad para ulama ngalawan masing-masing kiai kuring doraka moal ngarugikeun batur maaf mang nya nu dijinah amang nu mabok amang nu judi amang maaf tapi ketika Allah mere teguran ku beruda bencana anu cilaka lain amang wae ustad anu sok ibadah kabagean wah gempa musyawarah nu keur salawat isya katinggang masjid runtuh jeung masjid-masjidna jadi korban buktina tsunami teu pilih kasih can pernah ya tsunami musyawarah belok imah kiai dahareup lewat teu bisa imah kiai hancur untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor eta kiai engge sampingna morosot ka bawah tsunami untung kolor pageuh coba lamun jeung kolorna ka bawah eta ti kukur rek hiber ka mana ya bahesen yangan kurungna datang mah teguran kabeh kabagean geuning kabeh kitu bantuan aing makana sing jadi benteng ieu pangajian nuteunna Allah rek nurunkeun bencana musibah ka bentengan sabab nu istighfar di dieu anu ngalengkahkeun suku ka majelis ilmu alhamdulillah musab mantap kudu nganuhunkeun ka santri nu daek betah cicing di pasantren sabab diukna sarena jadi istighfar nganuhunkeun ka kieu nu sok mimpin wiridan ti magrib nepi ka isya iktikaf eta teh benteng musibah teh jadi diturunkeun di lemur urang mantap lamun di lemur aya pasantren loba santri masyaallah insyaallah berkah amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain ya ieu perjalanan ternyata Islam yang namanya hijriyah bukan hanya sekedar nama tapi ada barangnya. Alhamdulillah hijrah Nabi di Mekah ke Madinah memang aya perjalanan aya sejarah ketika menjelang Rasulullah hijrah di Mekah ke Madinah aya ancaman di Quraisy Mekah Abu Jahal, Abu Lahab kabeh tokoh-tokoh Quraisy Mekah anu benci ka Nabi ngancam ngaintimidasi dengan 3 ancaman. Pertama Rasul ek dipenjara, kedua Rasul ek diusir, katilu Rasul ek dibunuh. Ngan tipu daya ieu Quraisy Mekah kabeh digagalkeun ku Allah, dibalas ku tipu daya Allah. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Abu Jahal ngondang tokoh Quraisy Mekah dikumpulkeun di hiji aula tempat pertemuan nu ngaranna Darun Nadwa. Tokoh datang kabeh. Cek para tokoh aya naon ya Abu Jahal kuring boga rencana hayang ngeureun dakwah Muhammad kumaha carana hayang ngeureun anak-anak aya nu usul geus tewak Muhammad ka imahna usir bae ka leuweung talikeun tonggong kuda tinggalkeun engke ge maot di dahar sato hewan moal aya nu nulungan begitu rek ditarima ieu usulan ternyata di tengah-tengah nu hadir aya aki-aki protes teu satuju cek Abu Jahal naon sababna teu satuju pikir ku araranjeun lamun hayang ngeureunana dakwah Muhammad ku cara bieu ditewak Muhammad talikan akon tonggong kuda dibawa ke mana kuda anak kaleuweung tinggalkan dengan harapan maut dibunuh satu hewan mending lamun sanggeusna ditinggalkan ku urang aya satu hewan kumaha lamun geus ditinggalkan di leuweung aya jelema liwat ka leuweung disalametkeun ku Muhammad maka Muhammad salamet panjang umur bisa malik nyerang ka urang cek Abu Jahal bener oge aki-aki tolak sadena usul kaula kumaha tewak Muhammad ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar engke maot kalaparan cek Abu Jahal bener ya jitu ya begitu tarima ya aki-aki deui wae tang acung teu satuju cek Abu Jahal ya aki-aki ya lu tadi deui wae kunaon bah teu setuju pikir ku anjeun lamun Muhammad ditewak ayeuna asupkeun ka penjara tong dibere dahar dengan harapan kalaparan engke maot hei kabeh geus nyaranaho nu di dieu nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar naon sababna tukang puasa cik Abu Jahal oh oke mal aneh ku lapar
Geus nama aki busukan boga usulan kieu bae, kumpulkeun para pemuda-pemuda bere pedang hiji ewang sayembarakeun sing sana mampu ngabunuh peuting ieu bakal dibere 100 ekor unta. Hasil moal pasti. Naon sababna pemuda moal mikirkeun saha nu rek dibunuh, nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek abujal cerdas ya aki-aki. Langsung udunan menang 100 ekor unta, pemuda ngabring menjadi pembunuh bayaran. Pentingna datang ke bumi Kangjeng Rasul. Di lebat bumi Rasul berdua sareng Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Allah tidak membiarkan Habibnya teraniaya. Allah tidak membiarkan Rasul pilihannya teraniaya, didolimi. Maka Allah ngutus malaikat Jibril. Jibril mayun ke Rasulullah bade ngabimbing keluar. Cek Rasul Jibril, kaula jeung Ali. Ali bawa ulah. Anjeun mungkul nyalira. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta tadi. Datu kaula rek nyarita ka Ali. Ali, pemuda Quraisy Mekah marawa pedang geus ngepung di luareun imah rek ngabunuh kaula. Gusti, abdi nu ngahadang. Ke heula. Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Ngan anjeun moal diajak. Anjeun di dieu we cicing. Tempat sare kaula tempatan ku anjeun. Ieu sorban nu hejo kaula pake simut ku anjeun. Anjeun siap di dieu nungguan sorangan? Kumaha jawaban Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, silakan kau keluar dengan Jibril. Selamatkan dirimu. Aku khawatir ya Rasulullah, seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam? Tapi jangan khawatirkan aku Ali. Jangan khawatir ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali mati malam ini dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah. Nanti akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Takbir. Ieu teladan orang para pemuda.